Gehgeran. Ibu camat pangsiun teuing ku gehgeran teu kaop bae ku anjeunna aya nu kadangu atawa katingali geus tara karaoseun deui sok diturutan atawa disebatkeun boh gorengna sumawana alusna malah sakapeung mah sok celengkeung bae sasauran numutkeun kareteg manahna. Hiji mangsa anjeunna katatamuan ku istrina juragan wadana anu nembe ngalih ka eta tempat anu ngahaja nepangan pedah ka pribumi sepuh. Ari tamu teh da puguh ge geus sepuh deui tangtu bae geus teu geulis malah ieu mah kaleresan da tadina oge teu kasebat sae rupi keur dekok teh katambih pareot ku sepuh tea. Ibu pangsiun dina ngangkena katamu bari emok popoyong kodan sakumaha adat tabeat kamenak kareteg manahna mah heran ka anu anyar pinanggih. Nah, cenah aya menak bet ku goreng-goreng teuing patut atuh da puguh tabeat nu gehgeran tea. Maksadna ibu pangsiun bade naros iraha gamparan sumping. Nah ari pok teh iraha gamparan teh dekok ketang peot nurutkeun sakumaha kareteg manahna tea. Geus kaluar kitu mah bluk bae ibu pangsiun nyuuh kana pangkonan tamu bari ngarontokan neda dihampura puguh gehgeran tamu ngan bati olohok. Kacilakaan mobil. Oman datangna ka kantor rada lat sarta matak heran kasakur nu araya lantaran beungeutna barengap tarangna balancunur malah make diplesteran sagala deket ceulina mah. Kunaon maneh teh? Ceuk sobatna bari semureuwas. Oman ngajawab, "Lah, puguh ge euy nasib." "Nasib kumaha?" ceuk babaturanana. "Nah kacilakaan si laing teh." "Nya euy, cilaka." "Weuh, bari humandar." "Cilaka kumaha?" "Kacilakaan mobil si laing teh. Geuning ayeuna teu mawa mobil, kumaha ruksak deui." "Nya, beunang oge disebut kacilakaan mobil ieu mah euy." Ceuk Oman bari teu boleh pikarunyangeun. Ke. "Na kumaha ieu teh? Make jeung beunang disebut sagala. Sing bener atuh ngomong teh euy, asa teu ngarti dewek mah." "Nya euy kitu. Sebutkeun bae kacilakaan tina mobil sabab kieu geura," ceuk Oman. "Dewek teh tadi peuting pelesir nyetiran sorangan balik-balik biasa bae lat ka imah meureun geus ngamaklum si lain ge lain. Ari tadi isuk-isuk pamajikan bet manggih si Erkam alias Lipen Setip lain anu manehna dina pangdiukan gigireun dewek aya nu tinggaleun meureun urut anu milu. Ari geus kitu kumaha euy?" ceuk baturna. "Teu kumaha, buktina apan geuning ieu sirah jeung beungeut barengep urut palang pintu pamajikan," jawab Oman. Baturna ngabarakatak beri nyebut, "Wawas atuh. Ari kitu mah bongan bae teu kapok-kapok sakitu boga pamajikan galak teh."